Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan lil qulubi wal absar wa tabsyiratan lidawil albabi wal intibar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryakil abyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar abadani amillahi wa ikbar wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbi wa ya sarfa ya ilu wa ya sanfurusna wa nabi Allah Musa kalimullahu alaihi salam asal salam antara kubuni wasatan indan wal balami wal ma'idati wasana wal qalbi bil hikmati bi aqiyah wa ya dhahir wa ya batin ibsari qalbi wa lisan bi aqiyas bi aqiyas maika husna ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimni di husni sawati wa nagmati wa faswahi lisani hakaman sami akhirati wal kalami yajadu liqatan bi qalbihi wa in kana qasyal qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah Ipayun urang sadayana puji sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci, puja ka Allah Azza wa Jalla, syukur kadat Allah Rabbul Ghafur, kalawan ucapan urang sebagian syukur ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat kali salam kurang limpah curahkeun ka junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekakan hari kulawargana para sahabatna aku tabiin kalian kudu kita orang sadayana jamaah pangaosan kusin kuring dipiomat kalian mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampi ti Kanjeng Nabi anahu qala manasus ngadawuh Kanjeng Nabi pikeun jalmaan halasa teman bakal rasul si al-qamu di homsi solin ya qaman udai qaisa wa dabal kuwi ti tabiyan ini wa yang mulasiatul kalbar wa tibai madal bi wal hisab bil hisab. Tah ieu mah kieu man hafado man teh man siagil umum. Jadi umum teh bahasana teu ikhtisos umum. Rek laki rek awewe ari man mah. Waman wama wa aku sawi madukir wa hakada duin tatoin suhir. Jadi man mah siagil umum. Man hafado saha wae jalemana anu ngaraksa ala sholati kana eta salat. Maksud ngaraksa di dieu mah dimulai waktuna jeung ngalaksanakeunana jeung berjamaah. Nah, ala sholati kana eta salat akramallahu mangka kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala keur eta si jalma teh rek awewe rek lalaki. Akramallahu bihom si solin 5 perkara kamuliaan ti Allah teh 5 perkara. Mana nu 5 teh? Yarfa'u anhu daiful aisi mangka diangkatkeun dihilangkeun anhu ti eta si jalma teh daiful aisi tina karopekan kahirupan. Dihilangkeun diangkatkeun anhu keur eta jalma daiful aisi tina karopekan kahirupan. Kumaha dileungitkeun tina karopekan kahirupan teh? Jadi simpulna nama bujeng-bujeng cek paribasana ayana dina teu ayana ge eta kahirupan teh teu ropok-ropok teuing keur jalma nu ngalaksanakeun ngaraksa kana salat anu 5 waktu. Hiji tah kamuliaan ti Allah. Wa adabil qabri jeung tina adab kubur. Ieu mah geus maot. Aing ngarasa karupekan kahirupan mah eta keur waktu hirup masih kene ngaidi jasad jeung roh. Ari anu bakal dirasakeun adabil qabri mah siksa eta mah geus dipisahkeun ku Allah. Jasadna diasupkeun ka sareng kadong kubur, rohna anu mulia diangkatkeun ka langit. Allahumma aftah abwabas samai li ruhi fulan bin fulan.
Allahumma iftah wa nabukakeun abwaaba samai ing pirang-pirang mawa langit liruhi keur rohna eta si jalma anu ngaran anu bin anu ari arwah anu mulia mah diangkat ku Allah ka langit. Ari rohna anu teu mulia mah teu dipikaridok Allah, maotna teu ridho, bari teu dipikaridok ku Gusti Allah. Langit teu nampi, bumi teu narima, dibabetkeun ka susukan. Jadi kacen putih kieu sakabak-kabak kararuksa teh. Teu nang. Tah eta teh maotna teh teu ridho ku sikina hayang hirup teh tinu teh. Jeung teu dipikaridok ku Allah, di mana teu dipikaridok ku Allah, amarahna wa amarahna sawiyahna mutmainnah teu ditenangkeun. Irji'i kita balik ila rabbiki ka pangeran anjeun lamun awewe ila rabbika ka pangeran anjeun lamun laki datang ngawaro amalna sabab naon sabab maotna teu ridho turut teu dipikaridok ku Gusti Allah wa adabil qabri kerja manu ngaraksakana salat anu 5 waktu mangka ku Allah kamuliaanana diangkatkeun tina siksa kubur hartina lamun aya siksa dientengkeun lamun tina teu disiksa ge diangkatkeun disalametkeun tina siksa kubur. Dina itu mah wa aumina min adzabil qabri diamankeun disalametkeun tina siksa kubur. 2 tah. Kirian. Ke ditanya mun cara budak ulangan mah. Anu katiluna wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi. Nu katiluna keur kajalma rek awewe rek lalaki nu ngaraksakana salat anu 5 waktu ti waktuna nepi ka ngalaksanakeunana pon pilalagi berjamaah mangka anugerah kemuliaan ti Allah nu katiluna wa yu'ti kitabahu bi yaminihi bakal dipasihan catatan saumur hirupna 40 tahun 30 tahun 70 tahun di mangsa waktu ada manehna ti panangan nu palih katuhu. Di mana-mana jalma dibere catatan buku amal saumur hidupna nampakna ti panangan kualitasku mangka eta jalma teh ciri bagja maka geuning di dunia ge di mana-mana jalma ningali sakaratil maut di loba ngalir ka bola katuhu terus ngecelakeun ti soca terus wajahna cerah itu teh sebahagian maut ridho sebagian maut bagja. Lamun loba kakenca barejeng eta mah nya kitu itu teh gambaran secara ciri-cirina. Ciri jalma ayeuna nu ngalaksanakeun salat 5 waktu anugerah nu katiluna teh dipasihan buku amal saumur hirupna ti panangan nu malikatuh. Maka lamun timu mah bacakeun we eta doa teh ya termasuk ayeuna saurang dina wudu lamun timu mah datang lah panjang. Sabada urang macakeun doa wudu atau niat wudu anu wajib teh nawaitu wudu'a irofil hadasil asghari istibati sholati fardhu lillahi ta'ala atawa nawaitu wudu'a irofil hadasil asghari anjamil badani fardhu lillahi ta'ala sanggeus kitu teh terus kokocok leungeun teh lamun teh mah dina itu tuh dina naon teh dina keran kucurkeun caina langsung dikosok-kosok pananganana lamun dina bak keumkeun panangan bari dikosok-kosok Allah mahfad yadaya an ma'asika kuliha asalna mah teh Allah mahfad yadaini Allahumma ya Allah ihfad muga ngaraksa yadaini kana panangan abdi 2 nah an ma'asika kuliha tina sakabeh maksiat ka Gusti Allah doa teh tah panangan kualitatuhu bahkan panangan kualitatuhu teh panangan sae tah itu panangan kenca mah panangan awon ya daek teu daek da eta mah kenca mah sampai pake kokobel ngan aya balikna ngaranna teh di mana-mana ayeuna di alian di mana-mana di gelangan di erodian tara dina leungeun balaka tu aya sabagian matak nyontokeun lamun ulah katuhu ibaratna meureun eta mah diibaratkeun teh pejabat aparat lamun belah kenca diurubatkeun ulama entong aya belah katuhu nah gitu sebab penting itu ngan lamun dina anu eta mah sahil abdiya teh sebab ayeuna sahil abdiya mah curugna teh eta sahil abdiya jelema bere jelema beunghar anu berehan tu curugna tah semena tah keusikna curug teh kikituhan tah semena tah keusikna tah anu jadi rarap jadi curug aya curug anu kosong mah panantah tahan unggul tah keur jalma anu eta teh mangka bakal narima buku amal catatan saumur hirupna ti panangan nu barakatuh 3 nu kaopatna wa yamuru ala siratil mustaqim kal barqil khotifi anu
anu kaopatna ciri jalma atau jalma kanugrah kamuliaan ti Allah anu 5 perkara teh ngaraksa salat 5 waktu nu kalimana bakal ngaliwat kana cukangan siratul siratal mustaqim kalbarkil khotifi kaya seperti kilat nyamber dina pada jihad jame wajah sabah gerak cepat sabaraha ribu kilometer per detik per menit per kiceupna tak gitu. Jadi jalma anu ngaraksa salat 5 waktu teh anugerah kemuliaan ti Allah jaga di akhirat bakal nyukang kana cukangan siratal mustaqim seperti kilat nyamber dina pada jihad jame wajah sabah gerak cepat sabaraha ribu kilometer berhasilna tak gitu. Tah eta anugerah kemuliaan tak gitu balikeun we lah manehna ngomongna bari jeung nada kitu da mah lenger ngomongna lamun ajangan sin nyukang kana cukangan siratal mustaqim make senal capit tah teh katina rek nyukang kana cukangan siratal mustaqim teh make kapal jet lantaran manehna ngomong ti heula paneuri rek ti heula piraku rek kudu naik deui mah jadi itu merenang dijawab lamun naik deui mah mending kene make senal capit bari lulus panglus ka itu nyampe daripada make kapal jet nubruk gunung salah modal cek aing meureun tapi ada piraku mau balik anu ti heula kudu naik deui mah antep we abur semut kitu mau balik mah tah dina katerangan mah oh kitu teh ieu bahasana teh wayamuru ala siratil mustaqim kalbarkil khotifi jalma kabeh bakal nyukang kana sukangan siratal mustaqim lamun jelema ngaraksakeun salat 5 waktu di alam duniana di apik-apik dijaga dirasa mangka seperti kilat nyamber jihad dame wajah sabah gerak cepatna berhasil sabaraha kilometer per detik per menitna per kiceupna kitu pibeneurna mah ieu mah da mah biwir mah gitu. Terus anu kalimana wayadhulal jannata bighairi hisabin anu kalimana mangka jalma anu ngaraksa salat 5 waktu rek awewe rek lalaki man umum teh anu kalimana teh wayadhulal jannata bighairi hisabin majeng eta anugerah kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala mangka eta si jalma diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab artina teu dihitung heula wala adabin komokon pida lagi disiksa heula tuh eta mah meureun kira-kira tamuman saha wungkul diasupkeun ka surgana Allah anugerah kalaksa jalma salat 5 waktu teh nu kalimana teh diasupkeun ka surga bighairi hisabin teu dihisab heula teu dihisab heula umurna teu dihisab heula harta banana teu dihisab heula ilmu harta jeung sabangsana wala adabin kon lagi disiksa walau alam bersahanya sedangkan dina kitab nasohil diniyah sana dina kitab nasohil diniyah anu yadkhuluna jannah bi ghairi hisab wala adab teh cuma 70.000 nu teu dihisab heula nu teu dihitung heula atau 70.000 buat teh nya saprovinsi Jawa Barat sedangkan dina keterangan Nabi teh aya 124.000 nabi 124.000 nabi lamun ditinggali diintrospeksikeun di eta berarti mun nabi 124.000 nabi mun teu sadayana nya sedangkan dia 70.000 jauh rasul ge jumlahna 313 rasul berarti kumaha carana teh dina anu 70.000 teh tina 1.000 hiji nu asup langsung ka surga teh ngendi anu bighairi hisab teu dihitung umurna teu dihitung hartana teu dihitung ilmuna di mana hasilna di kamana teu dipake syukur-syukurna teu wala adabin kon bila lagi disiksa cuma 70.000 tina 1.000 teh hiji berarti mun 888 kamana teh transit meureunna transit kalau naiknya tituna kana amirat meureunna kuatnya di Dubai transit tah jadi eta teh aya jumlahna mung ala kadar 70.000 ya duluna jannata bighairi hisabin anu asup ka surga Allah bighairi hisab teu dihitung heula sagarupana wala adabin jeung teu diseksa heula jadi simpulna nama geuning kamuliaan ti Allah terkadalma teh nu di alam dunia mangka ku Allah bakal dileungitkeun tina karupekan kahirupan
hartina mari pur buncir leuit loba duit lu wilayah tanah sawah imah gudang gedong lain kitu maksudna mah. Jadi loba harta banana anteng tenang we pikiranna teh ibadah syukur-syukur. Eueuna biasa-biasa urang pana lain urangna. Mun keur aya Allahu Akbar. Mun keur Allahu Akbar. Nah, tuntung mana nah jadi imah kayak gitu. Jadi bujang-bujang cek bahasana aya kena 2 letter deui keur isukan. Tah kitu dina ngasakur letter deui oke. Tenang we. Da dileungitkeun ku Allah tina karupakan. Rupak naon? Rupak hate, rupak naon? Rupak pikiran. Di mana rupak hate, rupak pikiran, rupak kahirupan. Nungtung kaitun teh nangkep tuur nang munyar. Aduh, katakan ini kenal udah lama. Nangkep tuur nang munyar lama. Nu digugulung, kabingung. Anu digugulung, kabingung. Sedangkan bingung teu aya tungtung, susah teu aya sudahna. Tak gitu. Deui kuduna teh kumaha? Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Eta maca eta teh kudu ngadoa. Eta doa bari jeung ikhtiar. Da eueuh bedana kitu salat duha terus, ayeuna tahajud terus. Kurang teh mukakeun pahlawang para kitu tah. Kitu kan. Waktu kurang teh ya kapi ya goni ya patu ya kapi Allah menyukupkeun ya goni Allah mabungar. Ya patahu Allah mengabulkan ya kapi ya goni ya patahu ya rojaku ya kapi ya goni ya patahu ya rojaku. Eta kerengeun ku tetangga sabelah eta mah hayo we kitu kan. Naik ke tetangga sabelah teh ngawadahan dulu penting saparapat karung. Kata ya kapi ya goni ya patahu ya rojaku ya wahabu ya karimu gubrakeun we. Cenah kitu kan. Tetangga sabelah teh. Ai urang dikitu teh urang dibuka teh eta bukan teh nu saparapat karung teh duit beneran. Itu mah penan berarti hasud itu mah ya jelema anu bener-bener eta masukna yarzuqullah min haitsu la yahtasib bi ghairi masaqat wala ta'am nurutan dengan sabelah deui teh kawirid ngeparkeun sajadah anapun lawang para pisan ya kapi ya goni ya patahu ya rajaku ya wahabu ya karmo dikolingan heula engke aing keur probaya kapi ya goni apa tuh pangabubrakeun tah semalapat karung kenteng lubu kenteng keur kitu gubrakeun kana ampir dina sirahna kumaha barang dibukti dibuka kenteng anger we jadol kenteng da eta mah hayang hari itu mah lain hayang karena aya hasud di batu jantina di mana-mana jelema anu bener-bener ngaraksa kana ibadah syukur ka Gusti Allah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ngadoa min haitsu la yahtasib anu teu diimpi-impi bigore masakot sekalawan karipuhan eta teh rezeki ti Gusti Allah da bisa mah 2 kali teu bisa 2 kali nama anu ka 2 kali mah pan hayang eta mah teu hayang teu para pagubrak kitu dongeng sama anu bukti jeung nyata aya duit dengan urang aya urang dengan duit dan buktina disebut rezeki teh duitnya rezeki teh duitnya ada pun duit mah naon oge wah kue tahu naon sagala mah duit tah kulit sareng sarapan tah beres jadi simpulna jangan ngaraksa salat 5 waktu teh aya kamuliaan ti Allah 5 perkara hiji naon tadi teh dileungitkeun ku Allah tina karupakan kahirupan eta keur waktu di alam dunia. Kadua dileungitkeun ku Allah tina siksa kubur eta mah geus maot jaga di akhirat. Terus deui nu di akhirat teh wayuti kita biyaminihi bakal dibere catetan ayeuna buku amal urang saumur hirup nampakna tina pandangan nu palika anu katiluna anu kain anu katiluna bakal nyukang kana cukungan siratal mustaqim kaopatna bakal nyukang kana cukungan siratal mustaqim kalbarkil khotipi seperti kilat nyamber dina pada jihad cabe wajah sabah gerak pan kalbarkil aya kap teh kap tasbih aya tasbih teh al musababe jadi aya musababena mana anu sarupanana kalbarkil khotib kalbarkin aya seperti kilat dina pada naonana eta teh dina pada cepatna gerak cepatna jeung dina berhasilna kilat geus di mana karek urang karek brai beuntak kilat geus
Kamana meuni tagerak capatna kitu tanu kalimana diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala bigor hisabin wala adabin teu dihisab perhitungkeun umurna hartana amalna jeung sabangsana pon pieu lagi wala adabin teu disiksa heula eta mah langsung kasur waman tahawwana bi sholati aqaballahu bi khamsi asharati uqubatin. Nah, ieu mah nu paitna tapi teh ngirian ieu mah waman tahawwana sarua wauna wabarat atap man syagil umum. Nah, waman tahawwana waman lan utawi sapa wong tahawwana kang ngania-nia tahawana kana kagampang ngalalaworakeun lah loba logatna bisolati kana salat aqibahullahu mangka siksa ti Allah bi khamsa asharati uqubatin aya 15 perkara siksaan. Nah, anu tadi mah jalma nu ngajaga, nu ngaraksa, nu ngalakonan kana salat nu lima waktu ieu mah anu nyapirakeun, anu ngalalaworakeun, anu ngampolehkeun, anu ninggalkeun kana salat 5 waktu mangka eta siksana teh bi khamsa asharata uqubatin aya 15 perkara. Cirian mana 15 perkara teh? Situn fi dunya. Situ fi dunya nu genep keur eta jalma ninggalkeun salat alangga gampang ngalaworakeun teh di dunya genep. Wasalasun indal mauti tilu dina nalika maut dina sakarat maut barunya kaget. Genep keur hirup di dunya tilu dina nalika maut. Wasalasi inda duhuli fil qabri nu tilu deui dina geus mayit diasupkeun ka jero kubur dicecer ka jero kubur jeung para salat teh. Wasalasi inda liqa'i rabbih nu tilu deui dina nalika hayang patepung atanepi ditepungkeun ditepangkeun ri rabbih jeung pangeran hartina jeung rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Iraha teh ieu teh aya liqa'i inda liqa'i rabbih teh dina nalika ditepungkeun atanepi ditemukeun rabbih jeung pangeran eta jalma teh ai mauqifil kiamati tegesna mah dina mauqif atanepi pertempatan palataran kiamat didinya. Nah, jadi didinya mah di alam mahsyar padang arfah anu diangge palataran kiamat kabeh didinya jelema bakal ditemukeun jeung ridho Allahna jeung bebendu Gusti Allah. Jumlahna aya 15 perkara. Genep di dunya, tilu dina nalika maut, tilu deui engka diasupkeun eta si mayit ka jero kubur, tilu deui dina nalika ditepangkeun sareng Allah aya mauqil kiamati dina palataran poe kiamat. Dan sakitu eta menyediaan. Jadi ingat bahwa itu jelema tara salat teh 15 perkara kayak pokona mah sakitu. Naudzubillah summa naudzubillah mugia sing janten tan teh jadi panggeuing lah. Tadkiro sing jadi panggeuing pangeling, mangido sing jadi pitutur, sing jadi urang ngabuka ilham kana taufik joro-jori hate karena hadir ke majlis taklim kifarat dosa kewajiban para jeung Rasul ngalengitkeun kabodohan ngadatangkeun kapin terang oge ilmu teh penting ke kamaslahatan dunia jeung akhirat geuning memeh ge disetelkeun salatna kumaha jalma lamun teu waluh ka Gusti Allah salatna kumaha jalma lamun salatna teu dibarengan jeung ilmu sugat teh lompatan naik ka kalapa sakitu teh bodoh sakitu adalah cekap mugia aya manfaat dari disimpulin sakeluarga anu hadir sadayana amin ya Allah.